Padahal awak aku ge ieu teh kurang cager tapi ngareungeun budak gogorowan hayang sayur mah teu burung we maksakeun ini. Sugan we deui ari jeung sayur madaraekeun dahar. Puguh budak teh nararomro duanana ieu teh anu hiji geus 2 poe teu sakola, anu hiji da meureunan kacapean tas lomba ti Jampang kamari teh. Barang datang ari ringkep we. Arek iin diaan heula nya sakedeung Eprione. Panungtungna mah ti kosewa we panda gumeulis teuing pan kolot-kolot. Loba ceta untung we teu nang karak bengkang dan lamun nang karak bengkang piraku we lanceuk ipar anu keur diuk dina tepas teu ngabarakatak seuri mah. BDW ieu aku ka dieu teh rek ngalabayem Eprione. Si Dede teh yang sayur bening cek aku teh naon anu bisa disayur beningkeun. Ku teh inget di pipir teh aya bayem walaupun leutik keneh kembae cek aku teh arek disayur beningkeun we. Tuh tingali Eprione aku mah diganggu teh lain ku budak ku ucing da budak mah geus galalade da saban poe saban waktu diganggu teh ku si Apiu eta bandelna da moal aya. Oh heueuh Eprione. Halo Eprione, assalamualaikum, kumaha calager, syukur alis calager mah komo jeung di parangan loba dunia mah amin. Keur aku teu pati cager teh alhamdulillah deui hujan jadi aku teh teu kudu nyebor. Tah di dieu oge aku teh ngalabonteng aya hiji geuningan lumayan we tuluy we dituluykeun ngalek kacang. Lamun melakna loba mana teuing ieu resepna pas panen kieu ieu ge anu saeutik melakna menika cenggar baik kieu da asalna teh boga ngakutan taneuna jadi kaduhung mah geuningan paneuri. Sakieu teh teu dialak kabeh asal aya keur coel sambal wengke si tomingse da aku mah keur seueul angen amun ngadahar kacang teh sok makin seueul. Teu poho di dieu teh aku ngumah heula bayemna. Kur meunang sakieu geuningan bayemna ge Eprione arek dicayan we caina sagentong abeh warareugeun. Anggeus ngumah bayemna tuluy we di dieu teh aku teh ngumah kaki ambeh teu bobolodog. Anggeus ngumah kaki mah tuluy we aku teh asup ka jero imah heueuh ka jero imah atunya tuluy arek ka mana. Anggeus di jero imah mah tuluy we aku teh ngarasanan daun bayem teh salah ketah imah lain di jero imah di dapur Eprione. Saking kutirisna Eprione ieu teh aku nyiksikan bayem oge menika teu pararugu gede saware. Kembae we lain keur peunteunun ieu ngan edas we lamun arek ngiluan sep teh moal lolos ieu mah. Tah di dieu teh aku teh geus ngagodogkeun bawang beureum jeung bawang bodas ditambahan daun salam abeh teu bau manehna daun bayemna. Aya nu sarua jeung aku teh Eprione lamun nyayur bening daun bayem osok disalaman soalna sok bau manehna geuningan. Komo aku mah lamun nyayur beningna make nu lain-lain sok make laja jeung daun salam jadi sok asa ngeunah teh di daharna teh jadi teu bau manehna maksudna teu bau daun bayem.